beneran aya maneh Nur. Ya. Urang pangmelikeun nasi Padang. Oh, nasi Padang. Non we bah deungeunna non we. Aing mah yang segala aya. Hayang aya jengkol, aya leunca, sambelna sambel hejo bae. Tah tuluy rendang, babat, asin, tongkol we. Bae eueuh asin ge asal aya tongkol. Tuluy berenyit we Nur. Nah, bah, di Padang mah aya berenyit. Kudu aya aing mah teh nyaho naon. Ukur maju sabungkus tah. Mane bisa erek pamungkus. Lamun mane embung mungkus kok buruhan keur mane 20.000. Bener. Heeh, pulang ge kaingkeun. Tungguan sebentarnya banyak. Heeh. Tong lila ini lapar. Oh, siap. Heeh. Itu banyak. Heeh. Aduh, iya. Asa barangah kieu aing angkos ya atas dahar teh. Duh, aing kumaha kitu kudu lulumpatan gitu ieu teh. Montong lulumpatan, kayak lulumpatan mah kaluar deui gerang ke ongkek kumaha. Nya. Nya, Aing gagabah teuing kumaha aja. tadi lobat teuing sanguna aing nya. Aing. Pi keur naon euy? Biasa ge keur caricing we di dieu ye, mikir istirahat heula ye. Tos dahar. Atas di mana? Iya aing tes meuli sangu nu Abah. Nasi Padang. Nasi Padang teh meuni asa muncung kitu atuh. Cukup sotep. Bi ieu mah tuh si Abah mah nasi Padang teh. Hayang aya berenyit, hayang aya leunca, hayang aya peuteui kaharti aing mah. Yo, di mana-mana nasi Padang mah leucan wae mah di warung biasa kok, di anu khas Bandung teh nu terkenal. Warteg. Lain. Naon atuh? Ampera. Heeh, karunya teu kaharti ieu mah si Abah mah. Di ditah meuli nasi Padang. Oh kudu aya rendang, sana kudu aya berenyit. Air rendang mah kaharti. Aing ge ngarti nya air rendang geus karuhan. Da emang rendang ciri khasna Padang mah nya. Tapi aing kudu nengan berenyit aing lieur ku kulilingan bieu. Padahal yang berenyit. Aslina cius aing mah. Da eueuh atuh meureun. Serius. Menangna di mana eta? Menang aing teh dinya tah ti belah Di Abas. lain. Di mana? Aya ti belah tukang ti binaon bi ojoh naonnya. Oh. Aduh, segala rupa san. Kudu aya berenyit, aya tongkol segala rupa. Keder aing. Geus buru atuh anteurkeun ka ditu aya yang ieu mah bisi salatri. Lah bodo amat geula aing capek keneh lah. Yo lah sok kitu aloh mah teu suka sia teh. Lah bodo amat lah kira ngajedog geula capek aing ya. Dulu sabatang lah tuh Pers. Urang mah kita tadi oge Hasim teu udud. Melek Ya, pisan. aya. Udud we tegak belag sia mah. Asli aing mah can gajian tanggal sakieu mah. Terus ya kumaha ayeuna? Geus we ini tuh karunya bisi salatri si Abah karunya. Lah hanya kini teh lah aya teh goblok ududna. Oh, nu kumaha aing geus tuh karunya buru-buru. Heeh atunya. Heeh. Atuh lah. Sok, ayo anya. Ayo. Gue pi lah. Heeh. Ada standar ta? Bye. Ang, kalau yang bikin sampah lah kagak kek. Tapi seberat kieu, Ang. Berat naon eta eusina? Tuh, ini tapi mah hampang kertas hungkul. Nah, atuh geuning bisa kitu. Wah, iya mah. Ah, semua gagak pahili aing mah. Pahili, Itu mah iya. nasib si Abah aja euy. Ingat atuh kumaha atuh nya? Itu pentingna di dieu. Lah, geus we atuh. Geuning kan. Rek. Ah, moal ah, warareng. Aing kumaha ieu karunya aing mah. Geus we mending purak we, purak. Embu aloh mah teu sukan batur mah. Keun wae daripada ayeuna lebar dipiceun. Embu keun we engke di bawah ieu meureun. Nya atuh keun wae kitu mah atuh. Heeh. Oh, jauh bagus jauhnya. Ka ditu tah tadi ge. Heeh. Gila, pisan si Nur teh. Oh, iyalah teuing aing geus teu kuat lapar teh Nur. Wah, aing neangan ieu na berenyitna lilana mah hese. Tapi aya menang. Aya alhamdulillah heuh tah. Berenyit Kuat, donca aing sagala lapar. rupa sambal naon teh aya kabeh ge. Ai mana teu meulin teu? Lah aing udah sarareubeul. Oh, itu sebelum mah. Duh, aing teh tadi ya. Udah abah mama riwangan nasi Padang hayang aya leuncaan sagala rupa aing keder. Aing we hak-hak aing mah keur hayang berenyit. Hayang sagala rupa pokona mah. Lapar pisan aing teh lupa ting kunahan atuh. Siraku. Oh, teu kaburo non sibuk. Heeh. Aing udah gede kesana kemari. Terlalang ka kaler, terlalang ka kidul. Sok ieu teh lah geura kurang kah meh ngarenahan betul.
Non, Naon, Bah? Aisyah mana nasi padangnya? Alah, Iya mana Aisyah? Sampah batoy. keheula. Ayo lapar Aisyah. Keheula kang kumaha jadi sampah euy. Goblok bener. Naon maksudnya Aisyah terkait? Hah? Keheula, Bah, keheula, santai-santai. Aing teh tadi teh eureun di pos ronda, aya si Lutfi. Terus? Udah pahili ya, Mah, euy. Mak, Kira santai ku aing dicopotnya. burukeun. Heeh. Teu kadiekeun dong piceun. Hampura, Bah, aing pahili. Aing kita ngelebok sampah. Heula aing poho, pahili. Coba aja urang kegawean. Aslina daguan sakedeung. Apa dia terkuat Ya wae. Pasti segala. aing disuruh ngelobok sampah sih. Aduh, ada kemana sih goblok Nur? Iya. Aing lapar tekuat. Cina patukeun di pos ronda. Tapi teu dekap dongkap si goblok ieu mah ngagawean. Aduh, mah teu kuat lapar. Aduh. Aduh, nah we muatan aing yang balik-balik ka ditu balik deh mah. Dah, ya. Asuh, bisa muatan heup we lah. Iya, aing balik-balik atuh aing mah itu tuh. Aing mah. Mang Jack ke mana? Oi, ayo bang ojek. Aing mau kawin. Oh, ayo atuh, ayo. Ayo. Lihat dia dulu aku yuk. Kita pergi. Tekan tinggal adu karep lah. Balik deui. Aing mau mana? Gerak. Ya, kumaha? Sangkel, tindakan. Aing mah tidak. Ya, terus. Iya. Yang iih euy. Oh, jalan mah di dewe lah. Alah, Mang Jack dulu itu jalma. Berdayok. Si atuh lalaunan nyaho itu teh gagijeut tuh lo. Hoi, lah atuh nyaho aing keur ngompol dubak deui. Mang Jack keur kumaha atuh deui jalma? Gara-gara nyahkeun ka aing. Yogi jelegan deui atuh lain lalaunan. Teu kuna naon, Mang? Teu kuna naon dia cara aing kalau tolong di suku nyeri. Mau kai mah panggul lain mah motor.